Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Putri Leuweung Larangan. Zaman baheula pisan aya hiji raja gede beunghar tur punjul ti raja-raja lian serta kamasrukeun adil jeung pinter. Tapi sakitu beungharna jeung agungna teh anjeunna teu acan sugema wae manahna. Dumeh teu acan kagungan putra anu baris ngagentos jadi raja. Hiji mangsa anjeunna nimbalan patih ngadamel sayembara. Saha-saha anu bisa ngalandongan raja sareng prameswari nepi ka kagungan putra bakal diganjar duit salaksa dinar jeung imah katut pakaranganana. Dukun lepus paraji sakti datang ti mana ti mendi ngabrul milu sayembara, tapi hiji oge taya nu hasil. Dukun temetu paraji temati, pandita temental Kanjeng Raja angger teu aya totondena baris kagungan putra. Kanjeng Raja ngaraos kalangkung bingungna, teras bae atuh neneda kanu maha suci, nangis ngaguk-guk nyuhunkeun putra anu utama baris pingentoseun ngereh nagara. Tina cengengna paneda dina hiji wengi anjeunna ngadangu sora tan katinggal pokna. Paminta maneh kuno maha suci bakal dikabul. Tapi henteu aya bagja boga anak lalaki ngan dibere hiji anak awewe. Henteu sabaraha lilana ti harita prameswari kagungan putra istri mulus taya kuciwana sarta dinamian Putri Endang Mayang. Kabingahan Kanjeng Raja taya papadana. Malah poean putri diparasan raja ngayakeun pesta lilana 7 poe 7 peuting serta ngulem sakabeh pohaci papayung eta negara. Dina waktuna kabeh para panggung negara kaasup para pohaci sumping ngaluhun kana upacara diparasanana putri. Ngan aya saurang anu henteu kaulem teh nyaeta Nyi Rara Demit anu ngagegeh hulu daya. Duka kumaha dumadakan lat bae Kanjeng Raja teh teu emut. Sanajan teu kaulem, Nyi Rara Demit angger sumping kana upacara parasan putri. Maksudna taya lian ti arek mulangkeun katunggenah ka Kanjeng Raja peda asa teu dihargaan ku cara nyupata putri dina waktu ngadunga sabada nektek buuk orok. Ngan niat Nyi Rara Demit teh kabade ku salah saurang pohaci anu kamasurkeun luhur elmuna nyaeta Pohaci Wiru Mananggai. Enggal bae Pohaci Wiru Mananggai teh nyumput dina bokor anu dieusi cai pikeun ngabaseuhan embun-embun orok anu diparasan tea. Dina waktuna diparasan sadaya pohaci ngadungakeun sangkanyi putri jadi istri anu panggeulisna serta pangdipika asihan ku sarerea. Na ari palebah giliran Nyi Rara Demit pokna teh, "Ye orok patina aya dina kincir tinun, engke lamun geus hawawa dina Sumedang rumaja putri bakal raheut leungeunna ku kincir serta eta raheut moal benang di ubaran sababnya eta anu ngalantaranakeun patina." Kabeh tatamu anu ngadarangu karengeteun komo para istri mahar rea anu pating hareueuk tina teu nyangka Nyi Rara Demit bakal nyupataan kitu. Kanjeng Raja teu iasa sasauran pamentana pias awahing kureuwas komo prameswari mah geus lain canturkeuneun deui nepi kales bae kapihuan.
Telila-lila jol Pohaci Wiru Mananggai anu nyumput dina jero bokor tea keluar serta nyaur bedas. Sadayana ulah rewas ulah rempan, kaula anu caneteskeun ciracas ka ieu orok, ieu cirasa kapaliasan watakna panyinglar sagala bahaya. Tapi tina matihna Supata Nyi Rara Demit, pati Nyi Putri tea teu bisa disinglar ngan bisa digantian ku sare lilana 100 tahun. Jadi di mana Nyi Putri Rahat ku kincir moal tulus pupus ngan kapiuhan bae, tuluy sare tibra 100 tahun lilana. Lamun geus jangkep baris digiungkeun ku putra raja anu kasep tur pinter taya tandingna. Madangu cariosan Pohaci Wiru Mananggai, Kanjeng Raja katut sadayana anu hadir ngaraos lejar deui manahna. Kacarioskeun sanggeus 17 tahun lilana, Kanjeng Raja sareng Prameswari langkung-langkung bingah manahna. Dumeh agan putri mulus taya pisan ririwitna, tur geulis dibeakeun ku sorangan. Estu taya cawadeuna keur geulis teh someah jeung hade basa, tecegikan tecedihan berbudi rajin binangkit. Ah, pokokna mah putri mustikaning putri endang mayang teh. Dina hiji mangsa agan putri ngerasakeun jalan-jalan keluar karaton diiring ku paramban. Barang anjog kahareupeun imah leutik campernik. Agan putri ngarasa panasaran kana sora anu kakara kadangu ku anjeunna. Sabada pupuntenan sup ka jero imah kasampak aya nini-nini anu keur muterkeun kincir. Agan putri teu ngicep-ngicep ningali kana kincir anu cek anjeunna mah barang aheng da kakara ningali tea. "Eukeur naon ini?" cek agan putri. "Eukeur ngincir eulis, ngagolongan benang tinun." "Cing abdi ngajaran ngincir menang teu nini?" "Mangga bae eulis," cek nini bari ngise diukna saeutik. Gek agan putri calik gigireun nini tea, cek nyepeng kana gagang kincir. Kakara pisan muterkeun saputeran, ces panangan agan putri katojos ku sisi kincir anu geus rogok. Kawantu kincir geus putut rumpuyuk bae kapiuhan. Nini jeung paremban pahibut bari tulung-tulungan. Telami Kanjeng Raja sareng Prameswari sumping. Barang Kanjeng Raja ningali pamaentu anggan putri, tetela lain kapiuhan tapi kulem tibra pisan. Ras anjeunna emut kana Supata Nyi Rara Demit tidinya pok sasauran. Ayeuna mah leuwih hade ieu putri bawa bae ka karaton. Ulah diceungceurikan sababeus nepi kana jangjina keuna ku Supata Nyi Rara Demit. Nyi putri lain kapiuhan tapi keur kulem tibra. Agan putri enggal bae atuh dicandak ka keraton. Dipernahkeun di kamar benang mapaesan, simbutna Sutra Dewangga. Anggonana digentos ku Nusarae serta dikemitan ku emban-emban. Telami sumping Pohaci Wiru Mananggai anu sakti tea, barang breh ningali putri Pohaci ngahuleng sakedeung ngawatek ajianana. Telami pok sasauran. Engke lamun geus jangkep 100 tahun, Nyi putri bakal gugah ngan supados henteu bingungan dina waktosna gugah kudu aya nu ngawulaan anu geus wawuh, anu matak sakabeh pangeusi nagara iwal Kanjeng Raja jeung Prameswari ku kaula erek disirep supaya sarare 100 tahun lilana. Kitu deui jeung karaton katut sakabeh eusina. Tah ayeuna mah Kanjeng Raja sareng Prameswari geura angkat bae ti dieu, geura ngababakan ngadamel nagara anyar di tempat sejen. Pohaci Wiru Mananggai ngawatek sirepna, sakabeh pangeusi nagara sarare harita keneh. Iwal ti Kanjeng Raja sareng Prameswari, dua anana nurut kana omongan Pohaci Wiru Mananggai, lunta ngantunkeun nagara
Ari karaton anu ditinggalkeunana harita keneh ku Pohaci anu sakti teh dipager ku tutuwuhan anu kacida galedena nepi ka teu katingal aya karaton di jerona. Nya akhirna mah nalah bae jadi leuweung larangan. Kacaritakeun sanggeus sababaraha puluh taun eta tempat teh jadi tempat pamoroan. Sampalan badak jeung uncal malah eta tanah patilasan nagara teh geus kareh ku hiji raja gede, eta raja kagungan putra hiji pameget. Teuing kudu kasep satingkah sapari polahna matak pikayung yunun bae, jenenganana Pangeran Lingga Wisesa. Ari karesepna kana moro benang disebut taya dungus nu kalarung taya sampalan nu kaliwat. Ari mulih ti pamoroan teh tara teu bebenangan kudu bae nyandak banteng atawa uncal. Dina hiji poe morona anjog ka leuweung larangan tea. Teu ku hanteu atuh harita mah morona teh teu bebenangan pisan. Tuluy bae timbul karepna hayang asup ka jero leuweung larangan. Tapi sakabeh pangiringna taya nu wanieun milu lantaran eta leuweung teh loba kacaturkeunana leuweung anu kasida angkerna dijaga kudu demit jeung siluman sileming. Mulih ka karaton sawengi Pangeran Anom henteu kersa kulem panasaran ku leuweung larangan. Sanggeus asak dimanahan isukna Pangeran Lingga Wisesa nganggo angon kaprajuritan nyongkelan pedang pusaka sanggeus tarapti jut lungsur ti kaputran selak tumpak kuda. Si Barong ulesna dawuk kruyung kuda anu geus biasa dibawa ka paperangan. Gancangna kuda digitik derengdeng lumpat sataker tenaga jog bae ka sisi leuweung larangan. Pangeran Anom ngawatek ajianana teu sakara-kara leuweung teh kawas nu murka, teu sakara-kara leuweung teh kawas nu muka mere jalan ka sang pangeran. Pangeran Anom tuluy lebet ka leuweung larangan breh bae aya karaton kacida agrengna di palebah lawang sakatengna aya 12 prajurit anu ngajaraga nyorean pedang nyekel tumbak tapi kabeh sarare. Malah komandanna mah anu barengos nyarende kana filar bari nulak cangkeng haripanona peureum kerekna sugar segor. Pangeran Anom lebet ka jero karaton di palebah kamar anu pantonan nutup papaesan beda tinu sejen serta leuwih endah jeung leuwih hurang herang. Anjeunna ngarandeg lalaunan pantona dibukakeun ari brai teh muka Pangeran Anom olohok sajongjonan. Eta kamar eusina istri wungkul lolobana mah kawasna bangsa emban sararare ngurilingan hiji pajuaraan anu alus kabina-bina. Pangeran Anom hatena ratug tutunggulan tuluy angkat lalaunan nyaketan pajuaran. Breh katinggal aya istri anu kacida gelisna kulem tibra hate pangeran beuki raug bae aya rasa suka pacampur jeung risi. Sukana asa mendakeun istri anu salem ieu dianggo panyilukan ari risina sieun ditampik ku nu geulis tanding Pohaci. Beuki ditetep ditelek-telek beuki ngaraos lalanjung bae tina bakating ku bogoh ka agan putri tapi sieun ditampik rumpuyuk bae kapiuhan serta nyuuh kana si pajuruan. Pananganana anu katuhu nyampai kana panangana angan putri. Telami hiliwir angin panghirup nebak ka jero puri ku kawasan Pohaci wiru manggai. Sakur anu katebak pating kulisik nyaring tina sarena mana horeng geus datang kana mangsana beak supata nyirara demit. Kulisik agan putri gugah ari breh teh ningali kabeulah katuhu aya pamegat keur nyuah kana sisi kasur. Pananganana nyampai kana pananganana anjeunna. Agan putri henteu geuruh datos diwartosan ku Pohaci wiru mananggai dina impenan eta pamegat teh raja putra anu baris jadi carogena. Kulisik Pangeran Anom lilir tep padu tetep doanana ngaraos kajamparing asih kapentang panah katresna.
Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah dina ngaoskeun naskah dongengna, dina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak diwasiat ka diri pribadi atau umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar segala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas dina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.